Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, sadayana hormateun simkuring. Mudah-mudahan sadayana dimuliakeun ku Allah, amin. Bapak aparatur pemerintahan desa, di atasan dugi ka bawahan sajungjang karawatna, wabil khusus Bapak Kepala Desa anu sami kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun, amin. Para pamuda pamudi, ibu-ibu bapak-bapak hadirin hadirat, kaum muslimin wal muslimat sadaya anu hadir rahimakumullah, amin. Amin ya rabbal. Tajan undutan ibu tajan entos tadi. Alhamdulillah teu aya bahasa anu langkung indah tur remerna iwalti mangga urang sami-sami manjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla anu tos nyiptakeun ieu alam dunya, anu parantos maparina nikmat kasadayana makhluk nu hirup di alam dunya, terutama manusia nu ditempatkeun ku Allah makhluk nu pangmulyana. Mudah-mudahan urang sadayana kalebat hamba-hamba Allah anu tiasa syukuran ke Allah Subhanahu wa taala, amin. Sehingga urang sadayana dipaparina nikmat di dunia, nikmat di akhirat, amin ya rabbal. Sholawat kalih salam mugi dikocor golontorkeun ka junjunan urang sadaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi dikocorkeun deui ka sadaya kulawargina, ka sadaya sahabatna, ka tabiin tabiatna. Mudah-mudahan urang sebagai umatna kenging syafaatul udma jaga di yaumul kiamah, amin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, amin. Alhamdulillah ku kudrat sinarang irodat Allah Subhanahu wa taala, disarangan kulimpahan nikmat Allah nutos dilimpahkeun ka urang sadayana.
nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat dipaparin panjang yuswa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga simkuring sareng para hadirin sadayana dina wengi ieu tiasa silaturahmi, tiasa patepung lawung, patepang wajah, tiasa hadir di ieu tempat anu insyaallah ieu tempat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina raraga memperingati dilahirkeunana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sadayana tikawit angkat tirompok dugi ka dieu tos diniatan urang sadaya sejami eling dilahirkeunna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu teh hiji tanda hadirin sadayana seueur umat Kangjeng Nabi anu mika cinta ka Kangjeng Nabi. Leres. Tancapkeun hadirin sadayana, tancapkeun dina manah urang sadayana gaduh rasa cinta ke Allah sareng ka Rasulullah. Naon margina? Margi teu kalebet cinta ka Allah pami teu cinta ka Kangjeng Nabi. Teu kalebet iman ka Allah pami teu iman ka Kangjeng Nabi. Dauhan Kangjeng Nabi dauhan Kangjeng Nabi, man ahabani faqad ahaballah wa man ahaballah dakhalal jannah. Saha jalmi nu cinta ka kami nyata cinta ka Allah. Saha jalmi nu cinta ka Allah dilebetkeun ka surgana Allah. Amin. Cinta ka Allah ibu cinta ka Kangjeng Nabi Pak, ibu cinta ka abdi teu. Ieu mah cinta di dieu teh sanes cinta bogohnya banyak. Sanes cinta bogoh tapi cinta mahabbah ka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakali deui tancapkeun rasa cinta urang ka Allah sareng ka Rasulullah. Naon sababna cenah make urang sadayana kudu cinta ka Kangjeng Nabi? Pan Nabi mah manusia biasa mohon. Tapi Kangjeng Nabi sanaos manusia biasa Pak, dibentenkeun ku Allah sareng urang sadayana. Sifat sareng tabeat Kangjeng Nabi dibandingkeun sareng urang mah beda nage sababaraha darajat. Leres. Kangjeng Nabi mah ibu salirana wangi, mulutna wangi, tara nundutan, tara heuai. Ari urang sok nunutan osok. Osok heuai osok. Istighfar 3 guruntul weta salat maghrib heuaina mah 5 jengkal pan. Nya Bu. Astagfirullahaladzim heuai deui. Astagfirullahaladzim heuai deui. Astagfirullahaladzim heuai deui. Malah katilu kalina mah heuaina teh ti handap ongkoh deui. Nya bunya. Urang mah beda sareng Kangjeng Nabi. Sok heuai, sok nundutan nya Bu. Gerasa kedeung deui ge dibere 10 menit deui be gaji. Nundutan. Nya heuai, nya nundutan, nya hitut ongkoh deui.
dasar geus nini-nini nyapanya penyakitna teh 5B terang 5B boson belek beser bau buang seur gatuh udah diteruskeun ku salakina eta mah bau hangseur cenah Bu. Ta eta hadirin sadayana bentenna urang sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalbuhu la yaghfulu wa la yanamu walakin lil khidmati ala dawami muraqib. Qalbuhu la yaghfulu manah Kangjeng Nabi teu hilap wala yanamu sareng teu kulem walakin lil khidmati ala dawami muraqib tatapina manah Kangjeng Nabi selalu ngahidmah ka Allah selalu nyakatkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di mana Kangjeng Nabi kulem Kangjeng Nabi teh Pak sok kulem. Ibu Kangjeng Nabi teh sok kulem kawas urang biasa. Sok kulem sok tuang gaduh istri gaduh putra sami sapertos urang we kieu. Tapi aya bedana, naon bedana? Kulemna Kangjeng Nabi soca nama peureum manah nama nyaring ka Gusti Allah. Matak aya anu nyaring bari eling, aya nu nyaring bari teu eling, aya nu teu nyaring teu eling. Aya nu nyaring bari eling sapertos jalmi anu nuju salat wiridan nyaring bari eling ka Gusti Allah. Aya nu nyaring bari teu eling, aya nu nyaring bari teu eling loba. Leres? Aya anu kitu aya. Aya seueur nyaring mah nyaring tapi teu eling ka Gusti Allah. Naudzu. Aya nu teu nyaring teu eling eta mah kuburkeuneun nu kitu mah. Leres? Ta anu sae mah nyaring nyaeling ka Gusti Allah Subhanahu. Ta Kangjeng Nabi mah ibu bapak hadirin sadayana soca nama peureum di mana kulem tapi manah nama nyaring ka Gusti Allah. Di mana gugah Kangjeng Nabi enggal kacai enggal bebersih caong salat Allahu Akbar eta teh ibu tingawitan gugah kacai bebersih wudu salat dugikeun ka enjing deui dugi ka subuh deui teu bobo deui teu kulem deui Kangjeng Nabi mah dugikeun ka barareuh dampal sampeanana balas ku seueur rokaatna salat teh bakat ku seueur rokaatna panjang babacaanana ai urang mah rajeun bareuh tepak tijalikeun we tina galang nyapanya Kangjeng Nabi maduki ka barareuh dampal sampeanana balas salat wengi di mana lilir Kangjeng Nabi mah enggal kacai enggal salat. Kumaha umatna? Ta umatna mah eta umatna mah beda-beda. Aya anu kacai lilir wudu salat aya. Aya anu kacai lilir kacai paduki ih bae. Aya. Loba. Loba cenah nyepanya. Aya nu kacai kakarege jam 12 wer pan ari randa mah cenah ari kahampangan teh wes cenah eta mah Bu ari parawan mah cenah Pak kahampangan teh sorana teh kris cenah bejana eta mah Bu da sim kuring mah tara ngupingkeun wartosna
kahampangan bobok deui, kahampangan bobok deui. Eta mau di ditu Pak, di ditu ibu di Cikalong aya di dieu mah sarua sigana teh. Ngan mudah-mudahan di ditu di dieu ge sing tiasa nyonto ibadahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu mawi judulna teu kenging gugah ti wengi tapi salat ti salat wengi. Da ari gugah ti wengi mah eta mah rupa-rupa Pak. Aya nu gugah ti wengi kacai ngadon kahampangan hungkul wer bobok deui aya loba cenah ceuk tadi mah. Aya deui anu gugah ti wengi teh kukurilingan di pipir imah batur neangan dukan neangan naon eta teh. Aya nu kitu aya. Aya. Aya deui anu gugah ti wengi teh barudak ngora ayeuna pan zaman HP nya panya. SMS-an jeung kabogohna teh aku tunggu di bawah pohon rambutan gitu. Jam 12 beuting eta teh. Rek naon tah? Aduh ka amun terek nyo rambutan mah rek naon atuh. Tah hadirin sadayana anu sae mah di mana gugah enggal kacai enggal wudu bebersih cong salat Allahu Akbar. Sae henteu sae. Osok ibu sae teh henteu. Sakapeung keur loba duit. Nya. Keur sagala teu aya tunduh. Nya. Sakalina di hudangkeun teh ku salaki keur teu bogana naon mangahitutan we. Tah ibu-ibu sadayana jadi dina diri Kangjeng Nabi teh sifat tabeatna benten sareng urang. Salirana Kangjeng Nabi teh wangi, jangkung henteu pendek henteu meujeuhna, rambutna galing, kasep Kangjeng Nabi teh bu. Kulitna bejana musyarabum bil khumroh, bodas lain beureum lain. Kasep na Kangjeng Nabi teh bahasana sae, selalu senyum, papendak sareng sahabat senyum, salang kulawargi senyum, selalu ngabungahkeun wawargianana para sahabatna kulawargina. Eta sifat tabiat Kangjeng Nabi. Salirana wangi, malah ceuk sakaol mah kesangna ge cenah sok dianggo minyak wangi ku para sahabat. Ai kesang urang sok dianggo minyak wangi henteu? Naon sababna? Bau naon? Kasturi duka kastai. Yeah. Sebab kesang urang mah bau ibu-ibu sadayana. Wangi Kangjeng Nabi mah. Di mana kaberatan langsung diserap ku bumi, najisna teh kokotorna teh teu aya langsung wangi deui. Ari urang lamun teu dibanjur mah pan numpra segede boboko. Taya bentena urang sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta Kangjeng Nabi para ibu sadayana sifat tabiatna dibentenkeun sareng urang sadaya sok sanaos Kangjeng Nabi teh manusia biasa. Numawi sakali deui hadirin sadayana mangga tancepkeun dina manah urang sadayana rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha atuh nembongkeun rasa cinta ka Kangjeng Nabi? Man ahabba syai'an aksara dzikrahu.
saha jalmi anu resep kana hiji perkara sok seueur emutna seueur nyebutna eta patokan cinta ibu. Di mana ibu resep kana tuang kangkung we unggal poe teh tiada hari tanpa kangkung paingan nundutan bae nya. Ibu teh resep jeung coel genjer-genjer we unggal poe teh tiada hari tanpa da eta karesepna nya. Eta patokan cinta. Pamuda aya pamuda di aya pamudina aya. Orang doakeun mudah-mudahan anu teu acan nikah lelengohan keneh sing enggal ditikahkeun amin. Sing enggal aya jodona amin. Meungpeung di bulan nu dimuliakeun ku Allah amin. Ulah lelengohan teuing sing tereh kiamat geura narikah sabab nikah teh sunnah Rasul. Amin ya rabbal alamin. Janten hadirin sadayana upami pamuda bogoh resep ka pamudi eta teh patokanana sok seueur emutna. Anu dipika emut teh kabogohna we raraina lempangna ciga geol ento ge ih kabayangna teh resep we leres teu ciga eplok cendolna lempangna raraina imutna eta nuju anompan kitu sadana nyapanya ayeuna mah poho deui ayeuna mah tos sarepuh termasuk sim kuring tos silap deui. Tah hadirin sadayana di mana pamuda resep ka pamudi pasti seueur emutna ka eta pamudi. Ta urang oge kitu di mana cinta ka Allah sing seueur emut ka Gusti seueur nyebat kalimah Allah. Osok di mana urang sadayana kenging musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun tidagor innalillah wa inna ilaihi rajiun ti seureuleuh innalillah panjang teuing nepi ka rajiun teh nya bade cenah subhanallah mangga tidagor subhanallah mangga nu penting ucapkeun kalimah Allah. Nguping aya nu kapangaknak aya nu kapalingan subhanallah untung teu aing kayak gitu hokna teh. Untung teu kuring ge ceuk ibu teh nya. Subhanallah. Aya gelap subhanallah. Urang menyebut subhanallah teh aya area gelap we. Urang meunang kabungah alhamdulillahirabbil sehat alhamdulillah. Kenging artos seueur alhamdulillahirabbil alamin. Badan sehat, caroge sehat, putra sarehat alhamdulillahirabbil. Beas teu kaitung alhamdulillah. Da beas masa kilo ge teu kaetangnya Pak. Tah syukuran hadirin sadaya ku nyebat kalimah Allah. Di mana ningal aya kajadian nu aneh-aneh nu aheng-aheng masya Allah. Ning ibu teh ningal pamudi teh ningal aya lalaki teh kasep-kasep teuing masya Allah. Pokona nu ningal nu aneh-aneh mah masya. Pamuda ningali istri nu geulis-geulis teuing masya. Tapi ulah langsung dituturkeun ka imah. Masya Allah eta ku nyebat kalimah Allah hadirin sadayana eta teh zikrullah jalmi nembongkeun rasa cinta ka Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Dikir ke Allah sebat jenengan al ngong tenu adan ti kajauhan ditembalan Allahu Akbar Allahu Akbar. Mangga Gusti abdi bade salat ayeuna tos waktu duhur. Mangga abdi bade salat nyumponan parentah Gusti pira salat teh 2 menit ge anggeus. Mangga Gusti eta abdi Allah, eta teh bahasa abdi Allah anu nyaan abdi Allahna. Aya parentah puasa ti Allah nun Gusti ridho abdi puasa naon sesahna puasa teh pira oge 2 menit ge anggeus, pira oge tina sataun ngan sabulan eta oge kauntunganna keur abdi sanes keur Gusti. Mangga Gusti belaan atuh agama kami sing Allah teh. Mangga Gusti kunaon ngabelaanana ku duit nu aya di maneh da keur loba duit kodok pesak gebro. Mangga Gusti keur masjid keur musola keur pasantren keur yatim keur piatu keur janda keur jompo. Mangga Gusti belaan atuh agama kami kunaon Gusti ngabelaanana ku ilmu nu aya di maneh. Mangga Gusti mengpeung abdi can pikun saha nu kudu dipapatahanan. Eta teh bahasa abdi Allah. Datang parentah salat nun Gusti mangga abdi ridho salat naon sesahna salat teh 2 menit ge anggeus kauntunganana sanes keur Gusti keur abdi sorangan. Mangga Gusti eta bahasa abdi Allah nu cinta ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Numawi hadirin sadayana nembongkeun cinta ka Allah sareng ka Kangjeng Nabi, sing taat ka Allah sing taat ka Kangjeng Nabi. Ibu ari salat parentah saha? Parentah Gusti Allah. Aqimus sholata lidikri geradirikeun salat pikeun eling ka kami saur Allah. Sok saralat saur Allah. Naon sababna Allah make marentahkeun salat sagala? Sabab salat teh tihangna agama. Jalmi nu salat berarti ngadirikeun agamana, ninggalkeun salat berarti ngaruntuhkeun agamana. Naudzubillah. Salat. Naon sababna? Nu kadua pangna Allah marentahkeun salat. Salat teh wadahna amal. Najan ibu sok puasa, sok zakat, sok ibadah haji, malah bulak-balik ibadah haji na ge da loba duitna, aya 5 kali aya 7 kalina. Sodakohna rajin ka yatim ka piatu ka janda ka jompona. Ibadah nu sejenna osok tapi teu disolatan. Wayahna dina poe kiamah moal aya naona wadahna. Masing urang boga amal 2 telebug 3 telebug ge teu disalatan mah moal aya wadahna, moal aya tapakna. Atuh kedah salat heula sumuhun kanggo naon? Kanggo wadahna amal anu sejenna. Leres kitu. Nu katilu salat teh ibarat angka hiji. Angka naon cenah Bu? Angka hiji. Coba ibu teh ngadirikeun salat sae pisan salatna ge nya disampurnakeun salatna. Ibu teh salat sareng bapa kusum puasa, ibu bapa teh puasa tambah 0 hiji jadi nilaina sabaraha? 10 da nganggo angka hiji. Ibu teh zakat 0 deui hiji nilaina 0 na 2 jadi sabaraha? 100. Pan aya nilaian ai mangke angka hiji maleres. Ibu teh ibadah haji sareng bapa teh 0 deui hiji angkana jadi 3 jadi sabaraha? Jadi 1000. Ibu teh beunghar keur loba duit jeung bapa teh getol sodako ka fakir ka miskin ka yatim ka piatu ka masjid ka pasantren tambah deui 0 na hiji jadi 4 jadi sabaraha? Kan? Jadi 10.000.
nya ibu teh amal deui gawe hade ka indung bapa kabaraya tambah deui 0 hiji jadi sabaraha 0 na 5 pinter ngitung nama jadi 100.000 aya cucuk di jalan bisi kating caku batur disingkangkeun tambah 0 deui hiji 0 na jadi genep jadi sabaraha gede 1 juta naon sababna aya angka hiji piceun we angka hiji na ibu jeung bapa teh ninggalkeun salat puasa dilakonan 0 zakat dilakonan 0 sedekah dikeluarkeun 0 ibadah haji dilaksanakeun 0 gawe hade ka indung bapa dilaksanakeun 0 aya cucuk di jalan disingkangkeun 0 teu mangke angka hiji nepikeun ka ti dieu kakuningan angka 0 aya nilaian moal aya nilaian 0 tambah 0 kali 0 leres teu naon sababna teu dikawinkeun jeung angka hiji ku sabab sakitu salat tihangna agama salat wadahna amal salat ibarat angka hiji jaga dina poe kiamah awaluma yuhasabu asolah anu naon anu ngawitan ditaros ku Allah jaga di yaumul kiamah teh teu naros sok puasa sok zakat atawa henteu ibadah haji ditaros amal anu sejenna heula henteu tapi nu pertama dihisab ku Allah ditaros ku Allah teh masalah salat mudah-mudahan urang jadi ahli salat amin ya rabbal alamin nu mawi engke di poe kiamah ibu di akhirat aya di naon aya surga teh dinamian ku Allah ditulisan babul musolin pintu-pintu pikeun jalmi-jalmi anu ngadirikeun salat amin nyaeta anu yakmilunal wudu wa salat pikeun jalmi anu nyampurnakeun wuduna jeung salatna numawi memeh salat teh ibu sampurnakeun wuduna di mana wudu teh ulah irung we hungkul nu dikumbah teh 100 kali irung hungkul moal sah nya nu disebat rarai tingawitan jadi rambut dugikeun ka tungtung gado ieu kedah ka kumbah sing walatra rek 3 kali heug rek 5 kali heug sing walatra ieu anu disebat rarai nepi ka tungtung gado ieu kedah ka kumbah sampurnakeun wuduna kahartos kumbah pananganana nepi kana siku malah bejana macek ilmu fikih abdolna mah tina siku teh tambahan 3 buku 3 naon 3 jari 3 ramo sampurnakeun wuduna teras ngusap sirah 3 kali ngumbah deui naon sampean 3 kali bari sunahna disela-sela ramo sampeanana disampurnakeun wuduna disampurnakeun takbiratul ihramna disampurnakeun ruku jeung sujudna pikeun jalmi nu nyampurnakeun wuduna nyampurnakeun salatna jaga di poe kiamah di akhirat bakal dilebetkeun kana lawang surga babul musallin amin ya rabbal numawi kahade ibu bapak ulah wani-wani ngantunkeun salat ninggal wani-wani ninggalkeun salat pajajauhu jahannam neraka jahanam sieun naudzu billah salat abdolna berjamaah komo ayeuna kan musolahna tos sae alhamdulillah rabbil alamin bade naon deui musolah aya tos sae kantun
ngesian ulah nyeun musolah nyeun masjid teh ciga nyeun katil terang katil paranti ngajajabkeun saha maot anu maot ka mana ka kubur ka kuburan ka makam eta katil teh eta pasaran teh katil dijieud di hade-hade di alus-alus dicet leres teu ari geus anggeus teh dititah ngeusian teh rembungeun pan leres sok atuh nupang sepuhna heula ih da kuring macan paeh pokna teh sok atuh nini heula enca embung ai can paeh mah cenah pokna teh sok pamuda heula nuwanian eta nuwanian ulu deungeun kekeembungeun nya eta katil di naon di jieun didamel di hade-hade dicet sakitu alusna tos sae tos beres teh dititah asup saurang-saurang teh aralim tah musolah masjid teh ulah sapertos katil ibu leres dijieun sakitu gedena meakeun dana aya ratus juta na ari ngong adan subuh teh ngan 3-an imamna aki-aki makmumna nini-nini imamna batuk makmumna teh hitut duka di mana ya. Tah hadirin sadayana ulah sapertos ka katil eusian masjid jeung musola teh ulah ieu mah aya nu adan as-sholatu khairum minan naum kusabab teu daek behudang lulungu bae pedengianana teh teu salat ge teu naon-naon gitu hokna teh atuh nepi ka teu salatna naudzubillah tembongkeun rasa cinta ka Allah sareng ka Rasulullah seueurkeun zikir ka Gusti Allah seueurkeun emut ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah lah kampung heuleut desa Mekar Mulia sanes Paku mohon desa Mekar Mulia mah ahli salat amin ya robbal ta ulah ibu ramana hungkul nu ahli salat teh anak putra putri urang ge didik parentahkeun sina jadi ahli salat amin ya robbal alamin sabab naon mun indung bapakna hungkul nu salat anakna diantep teu salat sabab anak teh mangrupakeun amanah ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala jaga bakal malik-malikeun ka urang ngadakwa ka urang da abdi mah Gusti teu dititah ku indung bapakna ge salat da salat teh ibu rama abdi we abdi mah can pernah ditiwarang can pernah dititah kusabab sakitu teu ridho abdi mun dikana-kanarakakeun indung bapa abdi ka dikasawargakeun da abdi bisana teu salat teh gara-gara ibu rama abdi nu mawi ibu ramana di mana ningal putra tos dewasa cepret parentahkeun salat malah ti umur 7 tahun kene eta budak sina salat cepret ngan cepretna ulah nu matak bareuh kahartos salat malah ku salat teh matak ngajadikeun kabarokahan dina kahirupan amin ya Allah ya robbal alamin teraskeun Bu teraskeunna ka mana naos nu kadua hadirin sadayana tembongkeun cinta ka Kangjeng Nabi sing seueur nyebat jenengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaha atuh seueurkeun maos sholawat ek nu pondok ek nu panjang maca sholawat nama nu pondok Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tadi pantos di aos sholawatna hadrohanana ku murid-muridna Pak Ustad Ero tadi sholawat nu sakitu panjangna mangga aoskeun sholawat hadirin sadayana saur Kangjeng Nabi man shola alaya mi'ata maroh
saha jalmi anu maca sholawat ka kami saur Kangjeng Nabi 100 balik qadallahu mi'ata hajatin maka Allah bakal nyumponan 100 pangabutuh ka eta jalmi amin ya rabbal bu gaduh pangabutuh henteu bu bapak gaduh pangabutuh seueur tah sakedik ibu pangabutuh teh seueur nya bunya seueur hayang dihampura dosa laras henteu hoyong kengi ridho Allah hoyong ditampi ibadah hoyong sehat hoyong panjang yuswa heuk panjang yuswa sesoranganan ke lamun batur tos maot beureun panjang umur sesoranganan urang mah hoyong dipaparinan mun panjang yuswa teh bari tiasa ibadah naon pangabutuh urang teh seueur ras hoyong jembarij kieu hoyong tebih balai laras henteu seueur pangabutuh urang teh hadirin sadayana sok nyuhunkeunana ka Gusti Allah Subhanahu kuwasilah mau sholawat 100 kali atau 100 kali mah ulah nu panjang-panjang heug nu pondok we Allahumma sholli ala sayidina Muhammad Allahumma sholli ala sayidina Muhammad insya Allah mau sholawatna bade tos sholat mangga bade dicicil mangga mau sholawatna manu 100 teh tadi teh abdi mah bade dicicil mangga da ayeuna mah pan zaman cicilan laras bu piring dicicil ember ge dicicil gelas ge dicicil pan sabulan 2 bulan teh lunas nya laras bu motor ge dicicil mobil ge rompok ge pamajikan ge henteu pamajikan ayo dicicil emang aya kawin kontrak da teu aya ti dituna ge zaman ayeuna mah eta mah nyieun sorangan we nya kahartas bu mangga bade tos duhur 20 sholawat mangga tos asar 20 tos maghrib 20 tos isya 20 tos subuh mah 20 bari ngarengkol deui jadi jumlah jamlah sabarata tuh jadi 100 tah teu karaos nyebunya cenah macana mah mangga bari tos salat mangga cenah kuring mah bari goreng tempe jeung dage mangga da sunah ai maca sholawat mah budak ceurik gogoakan nya daripada maca goyang dompret nu teu pararuguh mending dibacakeun sholatullah sanamullah engke budakna reup bobo ibu kenging ganjaran amin ya rabbal alamin ulah ieu mah budak ceurik dagorkeun budak ceurik ciwit satarikna budak ceurik bibirna teh di jembel atuh beuki tarik budak ceurik mah bacakeun sholawat laras henteu di mana budak reup bobo kulem ibu jeung bapak kenging ganjaran amin ya rabbal bapakna ge rewel deui itu kahayang naon bacakeun deui sholawat laras teu bu bapana rewel deui bacakeun deui sholawat bari diusapan ku ibu teh aduh ibuna maca sholawat reup bapakna teh kulem ibuna kenging ganjaran insya osok ibu ngusapan caroge osok henteu tara cenah cek bapana teh urang dieu mah sagala tara atuh itu tara ieu tara usapan caroge teh ari bade bobo teh bari maca sholawat
cek ibu teh kahayangna. Sanes kahayangna ibu kawajiban istri kanu janten caroge itu. Hiji aoskeun sholawat eta tanda mika cintana ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu kadua nembongkeun rasa cinta ka Kangjeng Nabi teh nyonto kana akhlak Kangjeng Nabi anu sae margi akhlak Kangjeng Nabi teh sakitu saena sesuai sareng dauhan nu maha suci. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yakin nyata aya dina diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya picontoeun anu sae. Nabi teh picontoeun ibu bapak hadirin sadayana. Bahasana picontoeun, tuangna picontoeun, ngaleueutna picontoeun. Kangjeng Nabi mah ibu tara wani ngantelkeun gelas kana biwir lamun teu dimimitian ku mimiti basmalah. Urang contohan da haus ongko hoyong ngaleueut. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaleueut heula Bu, Pak. Kangjeng Nabi tarang wani ngecakeun gelas kana meja mun teu ditaplakan ku taplak hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Tah eta teh Kangjeng Nabi. Sanesim kuring Kangjeng Nabi nyonto akhlak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bade tuang bismillah, bade ngaleueut bismillah entosna alhamdulillahirabbil alamin. Eta Kangjeng Nabi selalu dina sagala nage picontoeun. Tuangna tara rusuh teuing ngagayemna dugi kalembut, malah dina hiji waktos aya sahabat Kangjeng Nabi anu anjeunna teh pernah sahabat Kangjeng Nabi teh mencit domba disuguhkeun ka Kangjeng Nabi sareng para sahabat. Dituang ku Kangjeng Nabi teh lami nuangna dugi kalembut Kangjeng Nabi. Para hadirin sadaya tara rusuh Kangjeng Nabi teh tara getah sarupateun bageran nyaahan Kangjeng Nabi teh ibu. Tara babari ambek, tara babari nafsu. Ari urang umatna urang mah lamun aya kasalahan saeutik ti istri ti anak urang mah babari murang maring. Kangjeng Nabi mah henteu. Di zaman ayeuna mah seueur umatna anu nganter kana hawa nafsu. Piring dibebetkeun, gelas dipepeuskeun, lomari ditajong, mangkaning meunang ngaridit can runas. Hanjakal teu Pak? Hanjakal teu Bu? Hanjakal. Piring dibebetkeun, istrina dialungkeun kana luhur kasur. Eta mah nafsu birahi nya Bu nya. Tak seueur umatna anu nganter kana hawa nafsu, padahal tina nganter kana hawa nafsu teh seueur anu cilaka. Seueur nu cilaka di dunya keneh naudzubillah. Sakali deui Kangjeng Nabi teh picontoeun ibadahna cek tadi ge picontoeun Kangjeng Nabi mah ibu bapak. Dugi kabarareuh dampal sampeanan balas ku seueur rakaatna. Dina kahirupan sadi dintenna Kangjeng Nabi teh picontoeun. Dina rumah tanggana oge picontoeun. Dina di mana manggil ka istrina ka Siti Aisyah teh ya Humairah ta'ali.
pipi berem ka dieu da Kang Siti Aisyah teh berem merah delima asli teu di make up teu diwedak teu dibedak teu naon ya Humairah ta'ali ka dieu muji ka istrina tapi ulah diturutan ku bapa nu matak pikanyerieun ya rorombeheun ka dieu ulah nya eta matak pikanyerieun jujur tapi matak pikanyerieun ulah kitu mah nya nya ulah nya rorombeheun ka dieu sagala ulah eta mah pikanyerieun hadirin sadayana urang makajeun jujur matak pikanyerieun teu kenging dugikeun ka Anas bin Malik langkung ti 20 tahun ngaladenan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu acan pernah ningal ada piring melayang, ada sendal melayang, ada piring terbang, can pernah ningali, can pernah parasea Kangjeng Nabi sareng istrina, sareng Siti Aisyah, sareng Siti Khadijah, teu acan pernah ieu teh picontoun. Saur Kangjeng Nabi, baiti jannati rumah tanggaku laksana surgaku. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa nyonto. Amin. Ya Rabbal alamin. Dina sagalana ibu Kangjeng Nabi teh picontoun. Dina rumah tanggana, bermasyarakatna, dina sagala-galana. Numawi urang teh langkung cinta kene ka Kangjeng Nabi tibatan kana diri urang tibatan ka anak ka istri. Naon margina? Margi Kangjeng Nabi mah ibu teu mentingkeun diri pribadi nyalira, teu mentingkeun keluarga, teu mentingkeun para sahabatna, tapi Kangjeng Nabi mentingkeun umatna. Dugi ka Kangjeng Nabi tingawitan nuju meneng kene nu dipika emu teh umati sieun umat kami teu aribadah, sieun umat kami teu sarolat, sieun umat kami carilaka teu aribadah. Dugikeun ka bade maotna ge Pak Kangjeng Nabi mah nu disebat teh umati umat kami. Numawi pantes kabina-bina upami urang gaduh rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan dina ieu pangaosan moal lami-lamilah bilih wangi teuing bilih engke subuhna kasiangan. Kesimpulan dina ieu pangaosan dina raragam memperingati Maulid Kangjeng Nabi. Hadirin sadaya mangga tancapkeun rasa cinta urang dina dadina manah urang masing-masing, rasa cinta ka Allah sareng ka Kangjeng Nabi, sing taat ka Allah sareng ka Rasulullah. Ngarah naon ye? Ngarah urang sadaya babarengan sareng Kangjeng Nabi di akhirat di surgana Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna. Amin. Mudah-mudahan ieu pangaosan tiasa mukakeun pintu kariduan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadaya janten umat Kangjeng Nabi anu sae anu kenging syafaat ti Kangjeng Nabi jaga di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hapunten anu kasuhun mangga ieu pangaosan urang tutup ku doa. Mudah-mudahan doa urang sadaya diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin.